katanya masih kuat kan. Nah, bukan tunduk can bu. Nanti udah juga. Cilakau ke jam tunduk. Ibu rek baralik mah. TKM nanya ke ibu-ibu sekilo badan mau baralik cenah. Aing teu tanggung jawab jor teh. Moal nguruskeun salaki, mah nguruskeun budak rek ngajuare deui. Kita ajar balik moal moal cenah moal baralik. Aduh. Alhamdulillah jadi jadi orang ciptaan Allah. Ibadah ka Gusti Allah. Nya sabab urang asal tina taneuh bakal balik ka imah. Apaan hari nu keneh ho. Woi, ibu rek balik ka taneuh wae. Bisa bodoh lah ka taneuh. Kan ngikutin tadi akang awalnya. Iya, pan awalna orang asal di taneuh bakal balik ka imah bakal hidup keneh. Iya, cenah tadi mah rek ka taneuh wae man atuh ka taneuh man. Bebas ya abdi mah. Alhamdulillah. Ibu di dieu sok aya rotinan. Aya. Mingguan sok aya. Aya. Poe naon? Poe mingguan mah poe minggu di mana-mana ge. Sok da jumaahan tara poe Rebo tara. Mingguan poe Rebo Kamis. Berarti kemisan. Marhaba sok aya. Tawasulan sok aya. Luar biasa. Berarti ibu saaliran jeung Cepia. Ayeuna teh bu hati-hati aya aliran nu sangat berbahaya. Aliran listrik. Gajah deketan ku ibu cekal batu modal. Kirain teh aliran yang lain. Lamun aya nu maot sok tahlil. Tong ayeuna mah. Nu maot. Mun aya nu maot sok tahlil. Itu. Nu hirup pe tahlil mah. Ceun nu maot. Atuh nu maot bangkit. Nya eta cenah aya osok di dieu mah. Lamun aya nu maot sok tahlil osok. Cek urang keur naon capek-capek dianterkeun ka makam atuh. Ari sorena cenah tahlil mah. Aya nu maot tina tahlil aya nu hirup tah arudut beredan. Waedan. Maksud ibu-ibu ketika ada yang meninggal tahlilat itu. Heeh, betek lamun aya nu maot, urang kudu buru-buru ngahayat. Nempo nguruskeun. Abong kena nu maotna jelema balangsak waktu udah datang, mayit mandi sorangan. Oh, nu ngamandian aing ah, goblok. Peda aing teu gablek beureun. Mandi sorangan. Make boeh sorangan, hese make boeh aya sepanduk. Sepanduk partai pakekeun ka mayit. Dina tongol aya tulisan coblos nomor 1. Mayit kampanye. Di malam kalau bongkar maka karep biasa diurang ieu mah. Iya, jadi tuwa kalau bongkar mah pas sedak-sedak. Nya nyolatkeun ka pas sedak-sedak kok katincakan mayit lagi. Bakat kula Bandung ngilu nyolatkeun di masjid. Mayit mana eta katincakan. Bakat kula Bandung ngilu nyolatkeun. Semangat. Kuat mepet-mepet mayit goblok aing teh kalanyek. Nganterkeun ka makam, dianterkeun. Oh maca zikirna kok. La ilallah. Mayit kuat ngajlang di pasaran. Ketinggalan. Mayit siapa cenah goblok maca zikir kancang-kancang teh asli sentakan cenah. Kumaha teuing. Beda nu beungar mah maot nah. Nu beungar mah maot, nu mararat teh pae. Atuh pae. Tapi emang orang meninggal pasti miskin. Iya, Gak punya harta. ya. Kendaraannya tadi minjem namanya pasaran. Pasaran. Minjem kan? Minjem. Ada yang teteh punya pasaran pribadi. Sama akang baru ditelak gitu. Kemarin menyebut mama biasanya Waktu di acara di Purwakarta dipanggil mama dede. Ajakin mama dede. Kalau ada mobil tuh mama dede. Ayo kita aja mama lede. Naon sia? Mama dede mah nu di TV teh ya, cinta eta mah nu mamah dan aa bucat dong. Mama dan aa curhat. Oh,
kudu naonan mama tuh nggak ada TV kadon barucan itu balik kena lulus Mumpung Cepia di sini, ibu pengen dengar apa lagi? so tadi mah dari hari ngalawak mah sampingan Sampingan. Posisi asli apa? nyopet aja Ceramah, Hah? ceramah. oh salawat salawat Salawat. ya salawat Salawat enak ini. ya pokoknya mah Cepia heula ke karak turutan Nah, betul. turutan jadi untuk si mah sehat ya turutan kabeh Zikir, zikir. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa hasil bihi bil maram mangga Allah Itu salawatnya kurang masyhur. Coba kalau kayak gini, salatullah. Pasti tahu. Ya Habibat. ya ampun tadi saya apa Sama eta. sudah tegas apa Coba ya. geus bae di dieu teu apal ge insyaallah ke balik ka imah mah apa balik ka imah apa teu Apa? bila aku balik ka imah teu apa karunya Pak RT ngantur-ngantur ke aku ayo balik ka imah teu apa Coba subhanallah. balik ka imah apa itu Pak RT bangga kudu nungtun sama orang kaya orang kaya imah maneh Oh, salawatnya. oh, Salawatnya apa? Coba yang subhanallah kan kemarin bagus. oh iya anu apa lainnya Ya, subhanallah apal, Bu? ya Apa insyaallah. udah kayak yang telak ada getan jelema sarua wae coba bacaan wae tadi di dinya sangka ingin berawong cepia liwat baca ayat kursi goblok eta Coba yang subhanallah. caca ibu ada kompas Ada dekat ngompol. eta budak dek buat pias di jembutan budak awe seri-seri budak di jembutan buat gentel matrek jerik budaknya karunya ibu Anu kita mau ngomongnya pakai apa? naonnya Pakai mangkok tadi. budak ngaulang wae Atau dijenggut. ya Allah Coba subhanallah. nah mudahan ibu ya kamari aduh di Bandung sasarorian ini sasarorian kuat swag semuta kan geus wuduh di mah kuat sarwek upalita dibakar rumah sakit ka rumah sakit dijahit poho kudu dijahit kabeh teu bisa cara ngapain teh cek ini teh aduh ribu itu bisa ngakar sambal bedak dokter goblok dijahit kabeh semut aing geus mangos aduh aing Toilet sederhana. Itu subhanallah. tapi orang salawatan dulu Ya. siap gua hari danggo panasnya dicacakan di alam dunia kuat panas kieu komo di Jakarta hah Mau di akhirat. Mau Jakarta dunia sih. wah panas kamari kuat kuat di baju aja siap sini bang orang salawatan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar yo Subhanallah
sampai diberi nu apal leuwih mutu wae ibu mah bawa karep serangan abang kena apal ini turun teh itu nurutan supir aya aneh penumpang miheulaan supir mencek supir sakit lah abang kena apal beakun kabeh ingin tuh kadinya oh kali deui Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar yo teruskan pada DKM mereka dawang kebedaan tadi dinya heula guru itu gua tuh serangan orang ieu mah sing palanjang umur amin kan batur marawat ya arieu orang ieu mah ini udah jam 12 lewat ya terus kan berapa jam deui 2 jam sanggup 2 jam mun ngaji sanggup 2 jam 3 jam mun ngaji sanggup edan orang dia pernah ibu ceramah sampai 3 jam aya kuat bisa hiji kiai nu parahe di dieu 3 jam edan berarti orang dia sadayana ahli waduh anu sanggup kan 4 jam ngaji modar kayaknya ayo pakai terus ya can step pak kiai buat step di panggung kenapa ambulan lagi di jalan angkat pakai apaan saya balik ke ambulan kiai goblok sih orangnya pada orang sini senang alhamdulillah sing bahagia tanya kesini pengen lihat siapa pasti Cepi ya katanya pengen lihat Andin Edan tetanggana Andin Heather anjing eta mah we baragang cai gini RT buset ya bu aing mah tadi atuh datang masuk lagi orang beruing sudah teh keruing anu aing teh mau minum hah mau sekarang minum cinta polisi minum air putih dong tetangga kamar minumnya tewa polisi kira-kira tuh beb saya juga nawaran kucing udah sakit yang ke dokter karena Cepi emang kurang percaya ke dokter teh beb kenapa dokter itu nggak konsekuen sebenarnya nggak konsekuen saya kenapa nggak konsekuen iya kan saya bilang ditanya sama dokter aja apa yang sakit kepala disuntik bool dan aku tengah deh nih dokter angin hulu suntik bool itu kenaon emang caranya begitu oh coba air taranjangan buka celananya wah centenya pak dokter mah besum dokter pasti dibuka disuntik coba buka celananya buka dokter aing mah yang di taranjangan wah buka celana doang yang bubuligir dokter mah coba ngelamun nyen obat nyen resep cara kaharti itu di sana nah dokter nulis naon buat racun tikus kaharti tapi lamun nyen kwitansi jelas 700.000 jelas nyen obat tuh ngerti kira dokter bikin ke apotek cenah nyahoan cenah sampai apotek nya apaleun kurang dibere eta teh tesisi jeung bentang 7 diizinkan pajika mah cubung balik
Jam 12. Biasa terus penting teh. Ge, buka jorang kanjut cenah. Lanjut ini bener lanjut. Ini belum abah. Macam tuh, hah? Abah tapi kabijil panon poe nya tah. Abah. Oh, abah katanya doa aja. Ya udah, ayo akang guling-gulingan atuh. Bisa kata peng monyet tuh urang. Ibu bunga bu, apanya punya? Bunga teh, Bu. Alhamdulillah seserian di tempat pengajian mah berkah daripada seri sorangan di imah. Betul. Di batur paling cerita tangga ada si eta Islami bos gitu. Tapi teteh ini jadi pahalanya insya Allah paling besar karena bisa buat senyum umatnya baginda Sayyidina Muhammad. Nanti semua masuk surga nih, Tece juga masuk. Oh, suka tuh orang nolol ya doang. Jadi gitu. Ku malaikat teh boga kontinan teh entok. Wah, cenah wayahna. Nanti ada grup laki-laki, grup perempuan. Oh iya, karena kan Allah jadi kan istilahnya ya Allah itu menciptakan malaikat itu kan wah luar biasa. Iya. Tapi ada malaikat yang diciptakan sama Allah sampai sekarang belum kerja. Oh ada malah. Iya, kalau malaikat Jibril kan sudah kerja, nganterkeun wahyu, mere rezeki, kan ya. Terus malaikat Ijrail, ya udah segala dikerja. Ada satu malaikat. Ada satu malaikat lebih ayeuna encan pernah digawe. Apa tuh Bu? Malaikat naon? Siapa? Malaikat Israfil. Oh malaikat Israfil. Dia niup. Niup tarompet. Sakapala. Ayo nanti can digawe ulang ini ke tarompet. Cek orang malaikat daripada pangangguran saya teh gabung-gabung atuh jeung soneta cing teh. Soneta makan aya tarompetan. Daripada nganggur. Tadi dengar malaikat. Ieu besok. Power teh pangangguran malaikat Israfil teh gawe latihan heula. Pet tsunami. Kalaunan ke tsunami. Baru bawa lah. Oh, jadinya kan orang sini yang tadinya punya masalah jadi hilang. Di Mama Parusi. Kalau bapak-bapak, alah ieu nonton memajukan cerewet. Gimana? Nya, keun bae bapak kalau doakeun lah mudah-mudahan memajukan sing cerewet kabeh. Amin. Sebab ada 3 manfaat buat pemajikan cerewet. Oh, ada. Iya. Manfaatnya ada. walaupun cerewet. Walaupun cerewet. Naon? Nu kahiji boga pamajikan cerewet mah imah moal kaasupan jin. Jin ge soak kudu cerewet mah. Dimiti udang sare dipegang kudu ngacaprak wae. Jin buat ke gembol mantap aing. Enggak betah. Cepetah cerewet bandeng. Manfaatna moal kaasupan jin mah. Kudu cerewet mah. Kedua, anu kadua salaki bakal getol usaha. Oh nyanyaran dewa cari kanan siapa nu gawe? Gas geus pures. Budak senu jajan teu eureun. Beuteun aing teu menang beres sampai sana diuk wae lalaki teh pondok bool. Apa cek urang daripada panjang bool nya. Bangga mamawa anak kudu digogotong. Mending pondok bool. Sia manghunah we bisa kan hareunuhan aing capek reunuh teh daripada reunuh sarerea dua anak salaki pamajikan hareunuh sapripu hiji 6 bulan hiji 7 bulan tong pandayang duaan ka mana ceu amang eta teh USG duaan hareunuh kabeh goblok sugan nu katilu boga pamajikan cerewet mah moal pisan. Oh bisa nya soalnya paeng ngora-ngora tadi sia nu pamajikan amplop gepok 1 kilo daging teh leungit kudu salak enak ge majikan cerewet mah bawa ka dokter dipariksa penyakitan karena penasaran bawa ke radiologi di rongsen pas keluar teh fotona gambar pamajukan tulak cangkeng